Bapak Lurah Oman di Pasir Kamuning, Bapak Lurah Kobok anu kakarek manjari saeutik jang wat jeung sajabana Gus yuh can balik-balik ka lemu pamajikan aing nyusul itu ngagayabag ka dieu si Ijem keun tong dibejaan aing aya di dieu euy Ijem CS keluar itu euy Jam, dia. Oh, eling napa sang istri? Buluk. Sang istri cenah euy. Naon kitu nok? Bener-bener si cepotna eueuh kaingetanana. Kadieu kurang luhur kadieu sok. Naik. Kadieu pamajikan neangan aprak-aprakan. Kaditu kadieu. Kaderag-rag sia keleutik teh deui. Pamajikan neangan sabara minggu aing kakarak amprok ku jeung sia. Wah, ilaha illallah. Ya, aing kasalaki masalah jarang balik ya. Ulah suasia aja atuh babasa teh. Aing kasal aing ambak. Amak ka saha? Ambak ka maneh. Oh. Neangan pamajikan mameni aprak-aprakan ka jauh kamari ka barat ka timur marara saumur-umur. Oh, sana muleunan awewe teh di imah teh senang. Apaan ku dewek memang ditinggalkeun ge? Mahir resiko teh mahir tah ieu keur meuli anu. Betul wae aing mah kadalaki gos kieu wae. Salah ceurik teh, Pok. Kurang kumaha dewek ngahargaan ka pamajikan? Gan kumaha ngargaan nana si abong boga pamajikan gor. Oh. Kalitu, balik na to kalitu. Abong boga pamajikan gor. Gor Panata Yuda. Abong bapak pamajikan gor. Duh. Piulaan goreng gitu. Kebalen. Geus sabaraha poe nengan Aang? Naon? Nyangan Aang geus sabaraha poe nong? Naon? Nong rugi aja bet nong. Sebelum aing mah ngarep-ngarep salaki balik ka imah janari tengah puting. Burang aing teh daek dahar, puting aing teh daek sare. Mikiran Aa. Lain eueuh kejona. Apaan ku akang kieu tah resiko sapopoe akang nek usaha akang teh boga bisnis. Teruskeun bisnis. Bisnis. Naon bisnis? Oh, kos batur teh ya. Segala pipilun teh nu karari tu urang mah jalma teu boga. Pikir man pamajikan tu anak sia mejeuna bilatung dulang. Aing hampir di bilatungan. Dewek teh boga rencana jam sakedeung deui muga urang doakeun Gusti Daing. Dewek teh kajual tanah. Tanah naon di mana bara hektar? 2 pengki. Udah dicabok sa ku aing teh. Aing neangan aprak-aprakan ke Karawang. Heeh. Adeuna we di Karawang teh loba buah neon. Lain duh ampun teuing dasar ulang lemur. Aing kaditu kadieu kunaon aing aibok teh ka ieu ka RBD. RDB. Hai RDB naon? RBD teh Rumah dinas. Rumah dinas Bapak Bupati. Hai kitu sia neangan ka dinya kuno. Loh, yo, ijem sia asup ka dinya. Aing nya. Waduh, silaka di talian sia. Pusapa mpajarkeun entok leupas ya. Adena araya di dinya aya Pak Haji Mamat, aya Pak Haji Totong. Aya kitu Pak Haji Mamat, Pak Haji Totong. Aya. Bapaknya aya. Oh, Babe aya. Bapak aya Bapak Bupati. Oh, aing nanyakeun ka dinya aing apa nanyakeun apa encong cek aing teh. Heeh, terus? Aing jadi wani wangas. Ya, kudu penasaran ya Mama. Kapaksa we bubuanana nanyakeun salaki. Terus? Pak, mohon maaf pan Babe mah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu aja. Bahasa Pak, nasional. Iya, Pak. Ya. Mohon maaf ketemu sama si Cepot enggak? Nah, terus kumaha cek urang? Barusan saya ketemu lagi di Gulung Siron. Udah aing teh bongbon meureunan. Mangkat deui aing ka ditu ka kulon nanyakeun. Ka mana? Abah Asmaran Gus. Kasa? Ka Abah Asmaran Gus. Ka Abah Arasmaran naon? Gus. Ayo huntuan hese Gus na gaya. Terus kumaha?
bere duit teng 50. Tadi Oh, tadi aing wabah nanyakeun sia. naon cenah? Ente bah ambrok jeung si Cepot itu. Duh, si kana mah nyoropot buntutna. Udah aing teh anjing buntung meureun. Mangkat deui aing nanyakeun ka Atuh situ. ka mana? Ka Jang Eka, Jangan ka dalang dalang tea. anu istrina artis Oh, majikanana artis tea. Neng Rina. Rina Kirarawit nah. Ya. Neng Rina Rawit. Ya, hadiah jam gitu Eka salaki mah ulah dijauhan bejakeun. Nah, Itu jangan Eka. Lamun ka salaki ulah dijauhan eta teh derek luyu teh hayang nurutan teh jeung pamajikan sauyun yang leut ka ditu leut ka dieu gitu. Nu akhirna katinggalieun. Sok gitu aja. ai siana teh da ngajadog di imah. Naon nana? Ai badang kitu teh nanyakeun ka dinya. Kumaha cenah? Ai abah mangongkosan. Terus? Ai si Eka ku koret-koret tuh. Encan nabo, baru kita tanggal 20. Ai satalaman bara-bara kali atuh sing hidang. Atuh mencak naon salakina koret pamajikanana ganti Neng Rinana. Pamajikanana rek merege ulahun dibetot tolong. Aduh ampun teuing. Mangkat ka Jakarta. Waduh, neangan dewek. Neangan akang. Waduh, terus kemana? Koprak-koprakan di Jakarta teh apa nya sorangan? Amprok teh jeung Pasanjaya. Nyeta aing rarar terere teh. Oh, ini Indosiar untuk Anda. Iya, bener. Cek aing teh aing subuh ayeuna mah yo. Utang lapar teh sabab Indosiar untuk Anda teh untuk urang meureun. Hormat untuk sarea. Untuk sarere ya. Untuk sarea hidup Indosiar. Warang kitu aing geus saminggu di Indosiar. Oh. Lapar eueuh nu merek teh. Nya eueuh nu wadabuhot. Ya bisa jadi Pasanjaya oge ingin ngomong ka dewek. Hei, Pak Cepot. Itu siapa sih? Saya kira itu orang barang langka ya, cenah. Wah, cenah Tadi oge. sebut teh sia teh orang barang langka. Langka geulis. Hah? Langka geulis nah. Langka goreng nah, beuleung. Duh, ampun teuing. Otun teh nanya ku aing ka dieu da aya. Ieu Pak Ali ieu batenya. Heuh. Lah ieu lah Senjaya. Terus Yaya mana dalang? Kumata? Anu di Indosiar teh. Kamari. Hah? Kumata Yaya? Lah Senjaya, katanya Indosiar. Bawa Pasanjaya. Pak Senjaya. Kuma. Pak Senjaya, katanya Indosiar untuk Anda. Kuring cinte menang asup. Mana ahli naon cenah kitu Oh, teh Pasanjaya. Oh. Hayang asup. Oh, hayang asup ka Indosiar. Hayang asup Indosiar. Mana keahlianana naon? Oh, saya pinter bahasa Pak. Bahasa apa juga? Terus? Ngitung bahasa Indonesia bisa ente? Bisa. Kumata sekijem? Aing terusnya ngomong. Coba ngitung Indonesia. Ya. Iji, cek ente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beres. Beres nanya. Coba bangsa Jawa. Siji raro teru papat. Anjing roro digebung sapat. Wah! Teu nyaho ka ditu na. Ai ijem jeung saha ka dieu? Ujung babaturan. Mana? Itu si Dori sagala si Caim Araraya. Si Saim teh si Dekok. Oh. Ada rieu minta tulung urang minta bantuan. Jangan aang. Oh, geuning eta geuning sugan teh lain ceuhil kunti. Cek kata si mana si nimpang ka mana? Neangan saha? Neangan maneh. Oh, apa cek urang ya urang rek neangan si Cepot. Apang di ayeuna? Adi eta jelema mana? Mana? Tah ukur ngengklak we igel-igelan. Iya dewek euy, Kok. Kok. Dewek ieu, cicing ijem dinya. Anang ngaranna si engkau. Nya tempo wae panonna gede Kok. Sia tita kadengklok jana. Ye, betul dekok ka dengklok. Oh, ngadenge anya. Ya, Kok. Ya mah sarwana we lain kadua nyeri mah ditinggalkeun ku salaki malah dibageuran. Bener ah. Nyai ge ai pojit mah murid kene. Oh. Murid nyeri ku salaki. Ngalain. Murid ku naon? Puri bojo. Boro-boro maneh hanya da pori. Tukang nyarekankeun si Cepot. Ulah igel-igelan we. Manehna mah emang butuh puji.
Jadi butuhnya teh diangkat-angkat. Oh, pada kusina na nga baji doroy kanan sokan nyawer budak tuh manggih barang hakan ge kajen asal bisa nyawer we. Asal disebut kusinden oge, cek sinden teh. Ari regang kamempot. Tobat. Jeung Ngaku regang na. Yuh, pamajikan aing. Dianggo mah kang epot. Panulak leuit. Kolodore mere duit. Mun aing mah teh sudi, kok nyamanehna dipake panulak leuit. Eta masih sindiran, betul si sindiran atuh. Alah nyawet, pamanu ieu teh sindena, anu sindena teh nyebut karna teh talab teh. Kumaha? Kang cepot anu bagor. Anu bagor. Iya manehna mah disebut bagor ge nambah we. Kadang sana bagor teh bener meureun asak itu. Ulah ditembangan ae, ulah. Ieu teh laki kita tuman. Teu tahu diri model kieu teh. Nyaho emang na oge lalaki. Yo ieu teh ulah dianggap naon teh ieu teh dianggap gatem ieu teh. Kas ieu teh. Nya. Gitu kunaon sih? Ya ai gatum naon? Gata, nu mata kudu bergaul hirup Kudu teh. bergaul hirup mah. Tuh, bergaul geura hirup teh nyaho gatem-gatem acan. Oh nyaan mau dijengeri. Urus tunjung sia. Kunaon sih? Hanya mangerikeun ka salak ka babajikan maneh. Oh. Ah gitu. Oh nya pikir kudu dinya teh tanggung jawab bapak majikan. Eta urusan aing kok, eta pamajikan aing sia tong emosi ka aing dibaplok ku aing sia. Kur jokok teh sia. Dek di kumaha rek disiksa rek kumaha urusan dewek ai ridwan mah pamajikan aing. Teu bisa dikitukeun. Oh. Kayak gitu. Sabab ieu teh dulur. Dulur saha? Dulur kuring. Nah, itu sudah. Tuh. Aing mah, aing tengah puting jarang head. Madakuan lagi balik kata jagog anjing nongtot di panto aing. Bener. Juga dia lagi balik. Terus Kata jagog anjing nongtot di panto. Kata jagog panto nongtot di anjing. salah. Sia nongtot di anjing teu disegak. Aing geus kieu mah aing diluli-lulin teu cara keur mimiti hayang ka aing. Aing kaduhung daek bareto daek ka si cepot. Ah, daeng ge lamun teu dimenyanan moal daek ka sia ah. Aing mah boga Dana we dipujakeun aing geus sia ah. da kumaha aing ge kabelejong boga salaki ka sia. Oh, eta si Ijem. Kabelejong berapa manana kunaon sia daek ka aing atuh? Aing mah daek teh ka sia didengda we ku indung sia. Tidak ndak kumaha. Sing tanyakeun kok. Coba. Indung teh dagang lotek di pendapatan. Nawarkeun ka aing meureun hartina mah. Heeh. Dijem bade loteknya bade. Terus Pangludakeun diak sapiring. terus deh. Laten teh ditanyakeun dijem deui nya deui. Beak 2 piringnya leos we aing mangkat. We moal mbok indungna. Ngambek. Oh, rek dibuayan moal. Oh, aing mah ditawaran. Eta teh nawaranna teh ngajual. Kan nawaran ngajual mah lain kitu bijem merek meuli lotek moal cek aing teh gablek duit. Ieu mah bijem bade loteknya bade. Ye, malah nek nyorowok teh. Ai pang menangkeun kitu. Nya teu bisa mayar aing nya kumaha kuwi teu boga duit. Aing geus teu boga duit cenah. Kawin jeung anak aing cenah kitu. Jeung saha si cepot. Aing mah daek teh hitung-hitung jariah we. Bu ilaha illallah. Naon cenah? Kok? Hitung-hitung jariah cenah. Nah. Nya ada datang tialai. Aton ngantur cenah Ah, nya. saha teh kok dah nu datang dah? Iya rek nyeri ka pamajikan pot. Ye. Eh, Ye. ada burung eta. Meni teu nyambung. Cicing keur dipang menangkeun. Oh, yuk aing kabedaan cari kanan si cepot. Tetangga teh geus boseneun ngadenge siapa sia teh cepot. Yo, ai si cepot si anu mana? Si cepot anu mana wawun teu? Ican. Pak. Ampun, si cepot teh itu tuh anu duadeg. Kuring mah asal nu dekok ge si cepot we. Dekok anu mana? Tong macem-macem sia ka pamajikan cepot. Weh, bejaan euy. Saya mah tidak apa-apa. Teu naon-naon we. Ye. Tuh.
Jangan atuh. Itu. Cepot mah tuh. Aing mah teu beureum bukan aing mah itu. Aing asal cek batur nu dekok ge eta si cepot aingna. Ieu mah dekok deui. Naon sia? Dewek. Iya, nu kurang ngajar mah ieu tah. Teu tahu diri, teu tanggung jawab apa majikan. Mundur, dekok mundur. Pokoknya saya nekal pokoknya. Siarek nyanyi ka. Cepot, aing mah atuh. Siarek ngalawan ka cepot rek nyungsepkeun aing dekok. Si ambek. Ay ambek sia ulah ka si Doris atuh. Tapi tulis pang munangwan ke pang nyari. Tuh, dulu maijem. Naon? Gara-gara mikiran Akang, Ya. Akang teu daek balik ka imah, awak ruksak nepi ka ruksak ka huntu-huntuna. Ah bener si Doris mah ngagueukeun baju ngagejretkeun sama kawajikan aing. Sabar. Ay sia rek nyarekan si Cepot, erek nare nyari leuwih ti si Cepot kain. Si bener nyarekana. Cicing mah dipangmeunangkeun. Oh, Ye, Ya. Akang teh kudu untung boga pamajikan ka Maijeng teh Kang. Bener? Kamari keur hari ulang tahun Kabupaten Karawang. Iya. Di Kabupaten Karawang ngayakeun perlombaan. Perlombaan naon? Juara kahiji tah ieu tah. Tah. Doris. Idang pamajikan aing. Ya ilah tuh ngargaan eta. Lain aing rareueus juara kahiji naon nani. Juara kahiji naon? Juara kahiji sa Kabupaten Karawang tah ieu Maijeng. Oh, Oh naon. juara kahiji tenis. Tenis jelma rangkung kitu. Oh, voli, Wah, poli mah kudu fisik mahi. badminton, Lain, olahraga. lain. Naon atuh? Juara kahiji sa Kabupaten Karawang adu pagoreng-goreng jelema ieu. Ya ilah. Gagal. Ya, Sabar nih. wat aing mah lila rek balik ah. Hei. Sing sabar kudu ngadenge omongan kolot baheula. Kumaha? Lamun jelema sabar mah cenah, jam lamun dihina ku batur sing sabar jelema sabar mah sok pondok umur. Panjang. Doro we ah. Daris. Kang. Oh, awas si eta kabogo aing ieu. Hah? Halo, Neng. Siapa gelis-gelis tuh hidang gini? Aya naon? Itu saya mah. Duka. Nya eta we gugupay ku abdi teh dibales. Yo, sang suami aing. Wah, Panjang kitu Kang Cepot ieu istrina. mana? Ieu, Duh, babu, Neng. eta geuning. Sabar sih, sabar. Ulah mah apa sih? Naon sih? Aduh, ayo. Waduh, ama kana nangongsok. Duh, Lain ngambek lain. lain. Cuma pengen. Duh, ampun deui. Cepot aku situ sia kitu. Aing nanya. Ai kitu ngomong naon dewek? Ay, eta buktina saha? Eta awewe yang kasia. Ya Mana? awewe na deui teh hidang ha? Sing eling, sing sabar. Alang. Hei. Woi. Buset, majikan aing bikin peot wae dia. Tong dijagaan aing. Duh, Neng. Ayo Pak, yuk sama eling. Mama. Neng, Cuk. Dia, Neng. Ya. Salaman. Yuk. Aduh, ampun. Aduh, aing yang mana pihak aing rek gantung diri ya. Ulah. Sing eling. Kang aing pat kitu wae uing merek ka Citarum. Mak, arek naon maka Citarum, Mak. Kang, uing merek ka Citarum. Rek naon? Hah? Rek mandi. Erek di caram moal. Moal. Hah? Moal dicaram bisa ku aing. Erek ka jebur kon mana? Ha, duh lah. Untung. Moal dicaram moal. Moal di caram pisan. Moal, cek. Ah, moal cewek atuh ah. Ya, jam. Meuni teh sieun pisan pamajikan pae. Yeh, aing ngamuntong-untong isu kan ayeuna ge ngisi paeh mah. Yo, arek naon dia datang ka dieu yo, arek naon? Lamun teu neangan si Cepot. Abdi mah diulem ka dista teh. Diulam. Si Cepot teh adalah sang suamiku. Aku lah adalah sang istri. Waduh. Kumaha lamun datang sang bama. Sabar. Sing sabar, Mak. Saya merasa dihina. Eta teh babatura, eta teh Mojang Karawang.
lain kabogoh dewek kade Mojang Karawang moal leungit Mojang Karawang satu teu kumaha oge tah ieu jelema na Mojang Karawang. Oh, ieu teh Mojang Karawang. Mojang Karawang lain kabogoh dewek malah aya laguna. Malah aya laguna. Aya laguna dengekeun matak si lain ulah bakal emosi ka dewek. Oh, coba kumaha Mojang Karawang. Sok si lain aya nang incu ngalagukeun goyak. Naon? Mojang Karawang si lain jaloget. Beres. Eta sok ibing di dieu sagelipet ewang. Mangga, mangga. Sinjang gejedil lamban dasar nu Oke, yuk. dianggoku Mojang nu rambutna galing muntah basa eta Mojang diisin anyar datang basa eta Mojang kaluaran di Karawang eta lungalenghoy angkat kain pacantel taman bari ngupatati gugupai sapu tangan eta ari Mojang sampai pacantel taman bermilari tunangan larak lirik ngan sorangan Akajen kuring arek mawa lah. Ya salaki mah da bertanggung jawab ka pamajikan kene waktu nama balik. Yuk Jamal. Yuk ah. Yuk. Yuk. So, uing ay mau balik na uing arek mawa eta tuh. Ka mana? Rek mawa pasan jayanya. Yuk. Wah, Ya, udang dewa jadi. Oh, dia lupa ke mana. Kalau lompat tekaruan ayo Kak. jadi udah. Kaya nasra jingal boleh ngudag watipati jagat nata. Dewa sakalumpat tampit. Kesitik na tunggu dirarut satang dirembat. Batu kata jongan ku watipati jagat nata. Lampai eta kacarius di Kendal Gorowong Tumaritis Lurah Semar Kudapawana kasumpingan Sri Mahaprabu Batara Kresna lan penengah Pandawa Ki Arjuna panina Kila Semar Kudapawana jang kamuing aya juragan Batara mangke kan Kakang Semar amuing nu enggak